sugan we kaharupna jadi maju usaha jalan warung teh kieu wae sugan aya milik rezekina da moal kieu wae usaha teh rezeki jelema mah moal aya nu nya bismillah we ena malah usaha teh ya. Alhamdulillah tapi oge geus 3 minggu karak dieu deui ningali sawah ya. Meni kuat gararing kieu sawah teh ari usum halodo teh. Aing kudu nyedot cai ka mana gararing kieu mah. Piraku aing kudu ka jati luhur. Buras bana aing pake meuli selang doang meureun. Ayo tuh Jep, cai eueuh, ini lila. Aduh, liwat euy. Coret lagi. Aduh, lilis. Tidak leukeun main teh tibang oge. Sarua dah kayak eueuh. Sugan aing mah aya. Siapa emosi wae koplok teh. Aing mah Dia aya. coret teuing. Aduh. Mana nya? Bari. Iya, Wak. Kurang neangan solusi jaga ngopi yuk ah. Sia mah pikiran teh kawewe wae. Buset, ieu si Kisalak aing ngomong naon balan naon. Batur neangan solusi jaga ngopi, nah ka awewe ieu teh. Sabar Mar, jodoh mah ka mana-mana. Buset, ieu jelema. Jengkel wae ka aing. Nah ka jodoh dibahas. Ayo Mar, anu mah neangan piopieun we yuk. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung. Tadi ge aing ngajakan neangan pikopieun. Aduh, ieu jelema gendangan ceulina ku aing kudu diganti ku bedug gitu. Mar awe mah gampang. Ampun, Gusti Nu Agung. Tadi ge pan aing ngomong ke teh pikopieun nah nembalan teh awe deui. Wah, kabila-bila teuing si ari Uma. Sia Mar kunaon sih? Palu ambak-ambakan wae. Aduh ampun, mah teh kunaon. Didinya anu kunaon mah. Aing gila-gila mah mantak edan ngobrol jeung kieu mah euy. Gusti Nu Agung. Geus bener ya mau beres-beres sih ngobrol jeung kieu mah sampai ka buluan oge. Geus ayo ya urang mangkat tah. Mana? Malah kedua kabaya. Gusti, imah menit geus teu kaurus. Dilatih di kulon meureun di imah nu itu. Rek di beneran tukangna can aya, alat-alat nama geus aya sadia ieu. Pak Haji, ngopi ya ka dieu ye, keur nempoan we ieu mah, keur ngontrolan. Den, biasa we keur hayang ka dieu. Den, hebat teh geus boga pisan ini mah. Nya Pak Haji, alhamdulillah jeung bari leuleusikan deh ngeureuy we lah wawarungan. Den, usaha mah naon we? Asal nu halal, jeung nu bakal barokah gitu. Amin, Pak Haji. Ngomong-ngomong orang ngopi we heula yuk, aya namah lah tong ngobrol we yuk, Pak Haji. Wes sok atujeunkeun ke anterkeun ka Pak Haji. Ya. Tah. Eueuh. Men. Sia. Ayo Dut. Sia. Ulah. Eueuh. Aing geuna. Duh, aing ceret. Aduh, sia jin tomang mun hayang puas ka aing, goblok. Duh. Tanya kieu banget aing. Duh.
Di sana hadak atel banget aing. Lemah sih mah Jeb. Sama meni ogohan pisan. Yang geus ayo deh, lanjut. Ayo bagian. Ayo Jinto Mang, ayo tuh. Ayolah. Tah, balak ayo. Bari ngomong aing jeung jelema ieu teh lah. Rek ngajak ngobrol mah tak nyambung. Nah, deui orok dajal. Wah. Itu barudak we nih. Banget barudak segitu. Itu barudak oge. Ya buset, heuh pancek wing oge tadi eta teh barudak, wa. Ih, ya teh dibere jante. Wah, ku aing sih lamun lain kolot hakanda. Yang geus saya urang ada tempat kana. Seker naradak kita banget di borosan kitu teh beda jurig tangkal awi eta ku sia. Bisa dasar sia jelema edan. Cuman kelabang. Datang aek naon sih ka dieu nya? Nyawa segala mamawa jelema budak deh ka dieu. Ya goblok saya teh bari jeung budak oge bermanfaat ya jelema teh. Lumayan jeker elegeun mah. Mangpaat naonna Aris ya? Ya, lumayan saya teh boyen jeker paragi elegan jeung siksaeun teuing mah. Nya. Sarua kosia Komar hirupna disiksaeun hungkul. Ish, ya Nyaw, eta hejo bisa we ka aing teh. Mun jiga nu arejit ngewa asa mah ka aing teh. Ulah gandeng, sing disiksa deui ku aing. Ya. Sia eta siki nangka keur naon sia camluk di dinya beungeut balarodas goblok teh beda bungaok sia. Yang geus. Atuh bisa kari itu ngaganggu wae aing. Nyawa itu matok. Sih nu aredan sia mah ka aing teh mun naraman pisan jiga nu ijin ngewa wae. Geus gitu. Ayo, mangkat Pak. Enggak bener ngajing nu aredan mah. Wah, adi itu tuh si Komar sama Kak Toge rek naon ngabagu gue di dieu. Iya teh beli kopi mah. Walah, aing badak moal parele ieu mah. Ngejep usia bawa mantu ka ditu, moal bener ieu mah ya. Cur teuing sarua burungna aing. Gitu. Dak, si Komar ka mangan adak? Sia ai si Komar mantok mah ngomong atuh. Teh dog wae. Mulai kolot dah, geus di. Mah, Dak, ngeusan ayo ah. Urang ngopi di imahna Mang Udin, ayeuna mainna ngawarung sia. lah gitu ah. Heuh, ngawarung. Yang sayu tegal beuntu duitna. Aya lah, jeung ngopi teuing mah, dit mah. Ayo, Siap berangkat yuk. ayo siap. Pak Haji. Sinarieu atuh jelema ulin ka dieu euy. Tempatkeun poe ah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tumben Pak Haji ulin ka dieu, arek beneran imah lain. Oh, itu nangan tukang can menang tukang. Alat baru saya gitu. Barang nama geus araya kabeh ieu. Yang geus Pak Haji aya eueuh tukang mah. Uwing we tuh lah. Bisa ngarusak beureun sia mah. Ye bisa uwing bener. Malah main bisa roboh ku sia di dangdanan ku sia mah. Oh meni bisa wae ah batu teh. Komar. Asia Komar ninggalkeun aing. Pak Haji ulin. Ari sia teh nyongko ieu mah aing. Geus Pak Haji moal bener ngomongin jelema ieu mah. Nu aya ke Pak Haji setruk. Geus mbah antepkeun we. Ieu mah orok dajal.
Punten. Udin, Mang Udin. Woi, enon Jang. Hebat ayeuna Mang euy. Buka toko sagala. Alhamdulillah Jang, ini mah buka warung. Promosi atuh Mang Udin. Promosi wae, promosi naon? Biasa, Mang. Barudak kangen ngopi. Gagal, udah orang mah enak gratis wae ngopi teh. Nyanggeus Mang, jinkeun 3 ke si Hendrik nu mayar mah. Bener ya? Heeh. Bener, Mang. Geus sok jinkeun, kayak kurang bayarna. Oke, kuamang dijieunkeun kopina. Siap. Ngopi aing Mang Udin. Ngomong jeung Nuki geus mah matak nyambung. Eish. Terima ibadot ya euy. Geus amprok wae jeung nu kieu patut Gusti. Aing mah. Heuh nya euy. Dunia asa sempit euy. Heeh, sempit ku sia jeung 5 budeg tah. Oplok sia keun di makam bisa we. Mana nek kopi teh nawaran teh? Geus gua mah cicing tong ngomong. Buset, saha nu nawaran kopi wa. Yang lain kopi teh. Oh buset, ya api. Haus sugan. Wah, ieu mah parah euy. Aduh, enak bener. Parah ieu mah ye. Buset, geus dibeakeun 3 gelas. Parah. Tulangungna dak eksekusi euy. Kumaha nih kieu mah? Siksa militer nu kieu mah. Tah, budak, kuna dinaon pendoatin euy. Dak, eta aya naon? Waatin rek disiksa. Kek, aing miluan nya. Urang tega. Tambang talian. Aduh, ya. Tadi iya mana? Tipung. Aya naon? Tah, mangkanya di sekolah teh udah lobat ketak. Tong songong tah madakan oge orok dajal. Ulang tahun. Umur aing 17 tahun, ulang tahunnya. Aduh, Neng. Urang sama kacamata digeprok ongkol. Kamera dihirupeun euy. Dadah. Woi. Tuan. Aduh, ya inilah nasib orang disiksa. Yang kurasi komar di jalur kan ya. Oh, mandi we di jero. Gimana sih, Is? Di empang bu ya. Guys, Rasa sukses. Yo neng subrek. Arena itu rasa. Apaan? Alhamdulillah. Oke. Jam 2. Alhamdulillah gue ada. Si jalur mulai dongeng batik dah awet. gue kan matain, udah bola.